sarwa kene lah. Cuit. Cuit. Kaki lu di wae. Di orangnya. Bulan Mbak Im. Kelan atuh orang. Coba eta ngudut si Akang ngopi nih ngeunahnya. Kang Non, cing wae di imah teh liat. tentunya kumaha tuh aing teh pagaweana araroboh hese geus sekali tuh ka dieu aing kitu masalah. Tara usahanya kumaha aing bararingu ya. Nya kadi itu neangan ka babaturan nanya naon ke sugan aya ngajakan. Eta geus tanya ka batur kasih gemblong, kasih selut nanya teh. Kasih miun, ni lowongan, ya lowongan. Aing ka geus ka PTT naon teh geus hese aing beak dengkak melengkah mah geus capek. Kang sawae alasan. Bahu rata kumaha geunun yo. Syukur aing tanggal kitu lah. Amana we tuh. Ulah hendak kena babaturan ai teu bisa mah. Aing Semoga eta abong teuing neangan pagawean hese. Naon kek? Tuh, sasapu kek tuh balata kata buruan. Mana teh si mana emang kerak datang. Ini urang di tukang wae di dapur. Yo. Coba pamenekeun seserok ya. Kunaon Nih, emang kos kieu coba ge. Pagu muron, tadang Copot. berpindah Aneh mah. Abong teuing pagawean. Embung. Awewe. Kang, kemari tandur tos beres. Beres geus tanur mah. Oh, syukur atuh aing tos beres. Ada geus dioreado itu geus gede. Gajihan meureunan ya. Yoga ya yang meuli beas meureunnan urang teh. Sik, gajian ya. Rek dicokot ka Pak Haji. Lumayan keur meuli beas, keur meuli lipstik, keur jajan budak, mayar tumleg, rek cokot ayeuna geus heulaan. Kang, Oi. Ya, beli Ya. ya namanya pagu ya. tos can. Tos, yo. Urut teh balik gegelan wae atuh. Nyapir aku digegel. Ai maneh. Tempat mainan gitu susuk. Tah. Gegel sugan. Ya. Teruskeun tah piring pangumahkeun. Oh, ini tak kalau Ah. gitu. Oh daripada kitu gawena Boleh rek ngopi lah wajung teh rek ka dapur mah. Ngopi lah yo. Ngopi wae. Main kita kukumbah boloon. Iya Kak Cemumun Sugana Raya geus jatuh tempo ya. Bihila teh sugan ayeuna mah di mana? Aduh, teh ngai batuk karasa wae di awewe tak kukumbah aing lagi harus tunjung awewe teh. Aduh. Boloon awewe teh aing teu daek heueuh da aing ugawena. Duh, teh aing kukumbah kudu aing tuh wae nama. Iya awewe ugawe mah kukumbah sasapu. Angis pusing ya. Amun aya pagawean aing kudu mangkat emang aing pagawean ai eueuh kumaha aing bararingung teh. Kang. Tah, kitu atuh jadi lalaki teh. Ya aing muni kukumbah tak kukumbah. Punya ka pamajikan. Dari ke mana sih ya? Apa sih yang pamak dorakan punya? Ngomong awewe teh kos kitu. Mas ya ke mana Mas ya? Amana we nyawe Di kita mau cari dangdan gitu dari ke mana? Budak di mana budak yo? Kade cari budak. Artinya Cemumun teh ini geus jatuh tempo ya rek ngajian suaya. Assalamualaikum. 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 Aya we karek liar eta tumblak di. Waalaikumsalam. Ya badai nagihan kreditan.
Apa dia tegas jatuh bangun? Jatuh tempo. Eta mah menggigitnya. Oh lah gua sama. Ya guys, kali watang dah. Tuh Coba eta. Ai kalaki mah kudu ngarokok diomong, ngopi diomong, nanaon diomong. Awewe numblek teu nyaho-nyaho lalaki mah. Yo. Mane nanaonan eta tumblek-tumblek gitu. Naon? Mane eta numblek. Nya ngaranna ge awewe, tenang we eta mah urusan urang ah, maneh mah. Tah urang teu nyaho nanaon urusan maneh tah. War tumblek mah jor we ai kudu mayar tumblek. Baturan salaki urang. Aing tak hukum gua. Ya. Naon? Tenang we pokoknya mah tenang. Kayak urang balik di ditu. Tenang, baturan heula salaki urang tuh. Sun ngawalu itu. Maksudnya teh kenal naon lalaki. Ya, pokoknya baturan heula sugan aya pagawean naon ke titah-titah nuntun-nuntun. Atuh ke batu mah katagihan meureun nya uing kudu Ke di bejaan si akangna si amangna ke tenang we pokoknya mah ke geus menang Oh duit nya mah. atuh ari kitu mah. Abdi aya perlu hulan ka ditu. Mak, Ulah lila teuing nya jeung mumun. mak, ada ka mana, mak? Naon? Ada ka mana? Emak we. Masih ada ka mana? Ora koek nyusu maneh. Oh, nanyakeun kudu nyaho lalaki mah. Ieu urusan awewe ah. Cing heula. Ye, masih ada ka mana tah sing bebejar ke lihat teh ke lalaki teh. Nguruyuk we. Dasar awe mulus tunjung. Hese diurusna teh nya. Ngomong atuh. Nah, orang lojok mah jauh ke jalan raya oge ah. Tinggalin gosip batur. Capek. Nyokot naon gitu. Sam Awe urang. bimu ece mumun. Oh. Segala baskom. Segala seng. Eta nu balatakna nyumblegan we nya. Nya. Oh. Satorna ari abdi mah da sabar tiba heula da ngaranna urang Tasik. Bener sabar. Ya mah kacugap atuh tadi keur leumpang wae. Yo. Kiyo, paingan tuh balatakna nang numblek ya, kitu nama rumasa. Amang ge datu usaha-usaha nya wajar nu numblek ge. Langsung pararing lah gitu. Dila moal ceu mumunnya. Nya Mun beusi kahujana. duka tuh, kahujanan. Kahujanan. Lain pan kamari oge butat. Ya butis. Butis. Da uing mah kitu ngomong teh jadi salah wae. Bener ngomong teh. Yo. Bejakeun. Urang mah teu nyaho naon moal mayar hutang ka maneh. Kewe ka awe urang nya. Nya tuh. Kayak urang rek usaha heula. Man we rek balik-balik ke bejakeun. Iya nya. Heeh. Kulantaran itu budak nungguan wae tadi. Ampura we nya. Moal waka eta ke bejakeun menang duit mah kurang. Mun, assalamualaikum. Salam. Kecil ada kemana? Si Teteh. Hujan kieu mah mendingan kayak nggak baso. Meuli hiji gratis 2. Aturnya deh, Teh. Hayu atuh ge. Anu mah cak acan ngadu atos abdina. Nganjuk. Wios nganjuk. 1.000 tapi bayar gajian jadi 200.000. Buset. Beunghar meureun kitu mah. Abdina acan ngadu atos Teteh. Piraku. Nah, iki bade eta sih ka bade ka Bapak Haji, bade nagih. Oh ya Allah. Ngiluan atuh. Ngiluan naon? Nagih. Pak Haji. Abdi mah nagih ieu pada melan. Oh pada melan. Oh iya nya. Iya. Nah, kan kayak bisa ngabaso heula meureun. Nya biasa, tenang we diborong ku abdi. Ya Allah. Bener nya. Nya, heeh. Abdi payunna teh nya. Nya mohon. Ayo mangga atuh. Atur nuhun. Wah, iya nya. Aduh, ketinggalan jadi orang lojok mah. Lah, anak bang baso mie ayam sekarang. Cuma liwat ya abdi atuh. Ayam mangga blong. Mangga blong. Pak. Hei, Kadieu heula tulungan uingnya. erek ka mana? Bapak Haji tulungan heula. Nyebrang ka dia tuh. Biasa, Bu. Astagfirullahaladzim. Heula. Saya orang pojok mah. Mun tah kita bisa erek ka mana? Ini mah erek ka bapak. Erek
bade nagi. Ih naon. Nah, Oh nagi. abdi ngiringan eta. Kuli tanduk samari, tapi tong bebeja ka salaki abdinya. Ji. Tanduk. Kamari teh kalaki maneh bareng terbasa ka wetan nyimpang ka Pak Haji. Siga nama diminta duit tah. Ting minta duit naon da dibere duit ku Pak Haji 100.000. Benar. Heuh aku Tadi tuh ngomong-ngomong si Akang. nyaho. Mending ulang orang mentas duit itu. Lain abdi di pangring, Mang. Ieu di Ramesa. Heuh batak ke ulang. Mantas we mantanya. Yes. Nah, ini di warung dia tuh. Aduh, ke warung ieu pilihan. Mana abdi gaduh hutang can maya. Hutang. Oh. Ngerakeun, bakal hutang ngerakeun. Mah butuh aku amang enggak kudu dahar kudu mah. Terus kumaha deui ayeuna kan Udah hayang ieu jelasna heulan coba ieu bener eta si Akang. kamari teh salaki maneh teh kayak ulin tuh ka imah. Ngajakan kawetan pek teh mengkol di imah Pak Haji. Masuk apa aja? Oh, bareng tah minta duit teh duit naon da rasana duit eta rasaan da urang Ya cigana mah heur pantesan tadi yang kepas itu tanyakeun ke salaki maneh. boga udut segala sih, Mang. Buka udut. Oh, biasa bener. Biasa lagi menta. Biasa lagi menta ke urang, aya papangi teh. Kamari mah. Tanya. Iya, kamari mah eta. Buka udut soal menta sih, biasa menta ke urang. Iya. Buka udut ya. Boga heur. Oh, yang kita tanyakeun heula. Tadi mah urang heeh, Mang, icing wae teh. Oh, gitu. Tuh ngomong-ngomong nyauk gitu padahal mah rejaan atunya duit teh nya untuk dicanda. Ah, teu rame sama. Nah, Aya banyak karari teh nasi. oh. Eta mah Bandung, kan tereng urang teh. Bandung. Arek pemilihan pilkades. Oh, pencoblosan itu amarnya lurah Ieu ya. teh orang-orang Kutap Waci anu sarena ge ter ieu sae sarena. Saya meureun ya, Kang. Saya Bagus sarena oge. Tah, Kumaha tuh tah? yang ke teuing teu salah mah Coblosna. pencolokannya teuing teu salah nya. Nya. Teuing ke tanyakeun dewe ka batur. Saratan tanggal 23. Berapa RP nya? Oh, tanggal 23. Tanggal 23. Bulan ayeuna Februari. Tapi menang hak pilih nyoblos teh nya. Nya eta warga mana sih dinya? Bah kan Mata we kudu gaul, kudu gaul pojok wae. Ah, ini udah jauh emang teh ah. Engke bareng ngabring. Nya tuh. Oh nya. 17. Oh, engke tang. Sarena ge bagus. Pun Sok pilih ieu Aya menurut tilu, ya. menurut hati nurani dirinya bi. nya atuh berapa? Sok pilih bagus sarena ge bagus. 12 ya. Nyoblos kudu udah wajib eta mah. Nah, atuh ini Oh. biasa Ulah ditolak. ulah golput. Ngolah naon golput. Urang mah punya hak pilih. Kangnya abdi bade pamit teh nya ini nya sebenarnya. Oh, moal ulin heula. Moal. Si hujan. Oh, nama tuh. Nya abdi bade acan nyangu dah. Pijakeun salaki maneh. Nya. Nya. Salam we. Nam. Heeh, siapa nya? Oh, siap. Kopi weuh. Kopi. Mungkin terus nang tisna. Itu nya makanya. Gitu ge usaha ke mana beak meureun. Lah, nama tuh. Itu. Iya, Bang. Ya. Cek, kumaha nagihna? Hah, gagal teh temenan terus nage tos dicanda ku si Akang, si Abdi. Terus kumaha ieu mah baso? Ya, kumaha-kumahanya, namun dah paling ngalamun berenang Abdi mah. Sekarang kayak meuli hiji gratis 2 nya geus atuh ari teh jadi mah. Kewe kan namun Abdi tos nya pengartosna lah nama. Nya atuh. Mohon. Tapi mungkin nya tong hilapnya nggak baso di dieu. Ya insya Allah pasti Abdi mampir teteh. 36 aduh ngeunah banget. Nya atuh atos ari kitu. Mie ayam baso perapatan nu aya di babakan Cikonyu tong hilap lah. Kang nang iya hampir lah jadi tigana ngeunah aduh abdi ge mie hoyong lah. Si Akang gara-garana teh. Moal gulaan wae artosna. Abdi aturan mah bisa ngabaso. Wih alah. Kang. Naon, mana tas di mana?
Si mana? Ai duit tos dicandak. Di saha? Pak Haji. Nah tadi ke orang ke gorokan mana, reka mana nyuruntul wae teh bebeja ka urang. Nyaun bejaan bising di dihulaan. Duitna ternyata hau bener. Mane. Mana ayeuna duitna? Nyebeak ku urang pake meuli udud gitu. Oh, geuning aing mah. Mana can ngabeli beas akang eta teh radang kuli urang di sore nepi ka beut. Da ti isuk nepi ka sore eta teh. Ya aing nya itu bawa udud bisa teh dibere duit udah. Bangga. Aing teu ngalah-ngalah. Mana ada Mane? eta teh urang. Ge digantian ku urang. Papanasan ya papanasan. Kayaknya gedangan pacul anu nitah tuh macul, ke suka digantian. Can beli. Dia bentak dengan pacul ke kegantian kurang sukan, cuman eta, cuman menang. Pacul kulian bara duit. Punya 100 sapoe. Kemenang meureun tajeng 2 letreun mah. Meureun maneh teh da kudu dahar meureun akang. Ada teh kadang kuli urang teu sirikna panasnya papanasan, hujannya hujanan dah hayang buru-buru anggeus pagawean teh. Ayeuna duit dibeakeun gitu. Urang kudu dahar. Sakit mah. Enak mana ke mana? Balik ke gelang emak. Anak urang ke mana anak? Mana kita? Ke soal itu tuh, teh itu.